Aduh, ayah, itu budak kumaha itu rek dibawa ke desa ya. Kemudian kayak budak lah, kerja di warak, ku usah jumbo hasep lah. Nah, kumaha itu aing mendatang amil nek tulus ya turang teh tere teh. Bisa tua kawikan amir lah. Kumaha tuh? Nah orang ke kamar mah asup lah. Bapak sayang ya. Enggak sih. Ayo, ayo atuh lah. Ayo atuh di RC ah. Tuh, pantatnya saya kira itu saya buka pantatnya kurang deh. Buka tuh ayah. Tuh, saya buka lagi pantatnya jangan dikunci ku Bang Mas ya. Ayo sep, sep. Emang ayah doang. Aing kok geser apa sih? Mari tawa aja. Aduh, aing mah kamana salaki atuh ieu teh. Mending geus sabolah poe kieu. Aing rek nyangu oge da eueuh atuh bingung kieu mah. Beas teu pangdaringan kosong ieu teh. Aduh, aing mah bingung pisan aing mah. Lajon aya teh manyut beas. Henteu manehna geuningan kalarenggoh wae. Apa keur judi gitu? Nya anakna kitu sarua wae, anakna ge goblok. Judi jeung judi anak aing teh da sarua wae teh. Jeung bapana da meureun ngarah ka bapana kitu nama. Aing lah kieu-kieu teh aing geus pusing aing mah geus kieu mah. Nek nyangu weuh beas kieu mah aing mending batok aing ka Saudi aing mah pusing geus kieu mah ku salaki pusing ku anak. Darasaan teh aing mah rumah tangga teh geus 15 tahun ieu teh. Perasaan aing gitu ge. Tapi aing kumaha ieu mah kos kieu aing nek ngalebokan cau wae ieu teh cau. Emang aing monyet kudu ngelabokan cau kieu mah. Tah aing geus pusing aing mah ku aing rek diteang lah salaki teh. Mah teu molor da teh dah aing mah. Sok eta teh mah teu molor we aing mah da geus lah. Masalah ku aing lah salaki mu usaha mah ku aing tinggalkeun ka Saudi ku aing. Kita karasa ku tulang beheungna tah lah aing mah nek mantong ka Saudi pusing aing mah. Geus kieu mah. Geus pusing aing mah. Aduh, aing heran ka anak Ceodah. Kamari geus rek modar gara-gara teu mabok. Ayeuna ngan bejang geus resah deui wae di lembur. Loba anu kalengitan sendal. Sugan aing teh ku mabok hungkul. Si oreng selain ti mabok teh beuki budak badog barang batur. Heuh ieu teh salah mana Ceodah apa si emul salah didikana? Aing aparat emang di dieu teh, di desa teh, di wilayah dieu teh. Tapi kira-kira ari ieu bangsat makin merajalela mah mangkaning aing di dieu ripuh. Eueuh anak buah sajen deui. Ieu madog teh madog sering anu kaleungita sendal. Ngadenge beja masih nanang teh anu kamari ku aing ditulungan. Sugan teh rek insap kamari ditulungan teh dibawa ka ditu teh ke rumah sakit. Kalau edan aya cager teh. Goblok ya. Bener kejadian si Nanang anu kamari ku aing ditulungan. Waktu diseret ku aing dibawa ke desa. Eta budak kumaha ku diwaras kali-kali mah. Lumayan ya yung puting mabok mah. Aku ya tepat yung nagasarat mah.
Alhamdulillah sawah teh geus dirambe teh geuningan hade arah halus katingalina. Eueuh loba nu balaan. Syukur nuhun ieu kanu digawe. Aing tadi tas salat zuhur teh informasi ti masyarakat. Aya laporan. Jodoh cenah jeung Mang Kemul keur pasarea. Walahan aya caritaan rek dibawa ke Amil rek ngeusan. Astagfirullahaladzim teuing. Ulah mun bisa mah ulah sampai nepi ka ngeusan. Di mana-mana aya masalah oge pas aya jalan keluarna dirundingkeun, dimusyawarahkeun. Geus kitu dian. Basa salat Isya aya di laporan ti masjid. Aya nu kalengitan sendal. Salat Isya mah cenah anakna Mang Kemul teh aya bareng salat. Balik pangheulana, nu salat jamaah Isya ting koceak sendalna kalengitan. Aduh, ting kumaha ieu budak. Ieu nama aing dik dipelusur mana kabeneranana. Mudah-mudahan ulah katangka jadi kagorengan. Daerah sorangan da aing salaku DKM masjid kudu tanggung jawab dina masalah kieu. Dik palusur heula sugan we aya keneh. Can jauh kata budakna. Akhirna mah rumah tangga teh bakalna jadi kaanggesan. Tapi budak nu jadi korban kalengetan nu rasa kasih sayang teh ya. Ayeuna si Nanang teh beuki kanu mabok, minum-minuman, kumpul-kumpul jeung barudak ngora nu teu paruguh karena akibat pergaulan. Karena kolotna nu kurang rasa kasih sayang. Meureun kitu carana ge matak cenah di masjid jamaah ting kocak nu masalah salat Isya kalengetan ge. Da bakat ku butuh teh keur nginum. Matak pesan jadi keluarga mah didik anak istilahna didik sambener-benerna dididik. Ulah katangkal cenah poho ku pagawean, poho ku kasibukan, nu akhirna anak jadi korban. Matak ulah-ulaheun sing we di nomor hijikeun anak diprioritaskeun mun bisa mah. Ulah sampai anak urang jadi tukang babadog, jadi tukang maling. Naon nu goreng mada kolot, nu ngadidikna kurang bener. Khawatir pisan. Disusul sugan codah teh mudah-mudahan ulah kejadian ulah. Kena jeung di imah kuat serangan mah tiis naheun dipanggal dibanding di imah serangan mah pamajikan abakan wae anak mabok wae serakin mah udah mah pamajikan nu di nguarah teh tong serakeun wae keur boga bit mah paranja we ngan truk di mah aya nu kali balanja mah meuli itu meuli ieu egeran teu gawe mah abakan urang kumaha urang teh bingung Muga pamajikan teh tengah-tengah pisan mending kawinnya sekalian dengan halus gadis lah. Pada eta mah pamajikan teh bak laek teh mah tengah-tengah pisan. Wis lah kenapa mending ngolor lah, pusing lah. Molor Tuh, bener gedeng tuh, tangkurak salaki teh. Aing dicarekan di imah, sugan terek mantau usaha aing mah. Geuning aduh aing mah ieu salaki. Geus teu dipikirkeun aing di imah teu gablek beas oge. Ayo kalah ngadon molor eta di imah kolotna. Geus ku aing ge carana mah sia lah. Aing mah digebugan ku aing. Pusing aing mah. Molor we pagawean teh. Aing mah usaha. sakikeun sana teh nu ganggu wae nya. Geunah-geunah we sia molor. Aing teh yang ngadaguan sia. Ganti sia teh nek mawa beas ya ka ieu mah. Aing belaan ngadaan cau, aing 2 sikat. Emang aing teh monyet. Alisya menting ka sakit teh sakikeun molor ganggu wae nya. Menting ka sakit teh. Nyawa sakit teh sangsara nya. Paling tinggalkeun ya kawin deui. Daek dicandung. Menting sakit teh nya. Diajak ngomong teh kelas curang cadung. Kitu aing sieun. Aing geus aya malah ka amil jeung aing lah. Hayo Sing teuing. Ayo geus. Ayo mataran. Aing ge sarana mah tanggung jawab ke pamajikan. Hayang aing janggu ge beas naon aing belan cau aing aing beak sasikat. Ayo. Saha tahu atuh. Geus ayeuna mah ayo. Ayo, mangkat. Ayo.
ulah ngerasa kadohong syah nyerahkeun aing nya. Dong kunaon? Geus petot kitu, geus goreng ini anu alus perawan lah tinggalkeun di situ mah. Geus pewot kitu lah. Aing ge sarua aing rek nangan bujang. Enam, Beureun anak aing mabok wae. Ari menang 6. Aing geus aya mah. Subang bersantai Kamil. Hayo, Aing geus. hayo mangkat bareng. Kela nanang, si bona eta. Memanjut sendal sia meruntuyan kitu alabatan mawa lauk. Menang ti mana eta sendal? Wajib sendal jeung sepatu teh menang meuli kang kudu wae atuh. Lain tuduh aing mah wajib curiga selaku aparat, selaku pimpinan di lembur. Eta tuh sendal kuatan diruntuy-runtuy kitu Aisyah. Nda, soalna aing curiga nama eta sendal kuatan di talian. Ari bener eta menang meuli mah atuh syukur, aing mah teu masalah. Paurang menang badog gitu hungkul. Atuh syukur ari bener-bener meuli mah. Kade ulah budak badog di lembur aing mah ya. Kudu aman. Aing ngai kontrol deui can dikontrol ka dituna. Man, kali itu cek mangkat tuh. Mangga sip. Wah, curiga aing. Manya si Nanang memawa sendal diuruntuy-uruntuy gitu, alabatan rambutan. Tapi ku yang tanya tadi nyebutnya menang meuli. Budak eta mah emang tadi nyekel duit tiba heula ge. Menang madog apa menang meuli nya? Jadi capek mikiran aing. Ngadenge kabar indungna jeung bapakna pasarea naik papisah, naik ka Amil. Kudu teuing aing can aya nang laporan ieu ti warga ge, can anu kalengitan, namun anu kalengitan karek ku aing maneh ngajurik anu eueuh. Da si Nanang ngomong sendal tadi mah jeung sepatu. Aing kilik-kilik tugas jadi kontrol kabel lembur teh. Kudu aman.